karena tepan mah tingalina tempat sujudnya kajabi lamun teh mah gerakan anu dipayun teh teu ka kuping eta mah mangga tingali ka payun ngan ari ka kuping pundah pindah seperti rek ruku Allahu Akbar ka kuping maka orang teh tos we ningali tempat pangsujudan teu kenging mapayan si eta sarungna naon merek sarungna euy di Popeye nah si eta mah Wadimor si eta mah Atlas si eta mah sarungna merengkel nya keun nya henteu mantak ngabatalkeun mah nya eta teh ngan mantap poho bacaan eta teh ari saya nama tos we tingali tempat sujud da eta teh sabenerna mah da apalnya urang ge nya kudu ningali tempat sujud apalnya apal ngan sok kela bajuna asa eta wae cenah keun lah PR berarti eta mah nya titik tah ieu teh dina salianti salat Siddatul Khauf urang mah teu terangnya salat Siddatul Khauf jadi ari salat Siddatul Khauf teh keur dina peperangan kan zaman baheula mah perang teh lami nya dugikakeun sapoe sapeuting 3 poe 3 peuting bari teu eureun-eureun perang teh teu kabayangnya boro-boro perang urang mah ngored oge leuleus kitu nya anger eureun heula tah ieu mah perang mekal pedang sapoe sapeuting sedengkeun di dinya teh aya waktu salat tah maka pas asup waktu salat da katingali nya ku kalangkang teh wah ieu geus manceran ieu geus sarua naon ukuran kalangkang jeung urang kareret berarti di dinya aya kewajiban salat maka diniatan salat babacaan salat sanajan leungeun mah pakupis kitu perang jeung batur nangkisan pedang batur ngadek batur ta eta mah sanajan usik leuwih ti 3 kali dah hese meureun are salat keur perang tuluy urangna cicing atuh dikadek manten ya ta eta mah kenging nya lamun teh mah aya perang tuluy datang waktu salat maka salat we bari perang tah kumaha usik-usikanana teu ngabatalkeun dina sakalieun salat Siddatul Khauf mah atawa wana plisapari salat sunat dinya nyabaan sapertikeun salat dina naon dina parahu nya atawa dina mobil bari jalanna butut Allahu Akbar kecrut atawa dina parahu mah nya nu mantak ulah parahu atau hararese dina kapal we nya anger eta teh kikieuan sakapeung kieu eta nya da euneuk-eunekan teh wasiyali nahwi hayatin alaihi nya atawa aya orai keur salat aya orai liwat mun orai liwat ka hareupeun ieu kira-kira pimacokeun moal bisa macok bisa hanteungan kemungkinan naon ya macok maka urang sebisa mungkin kudu ngabela diri nya ieu mah kakuduanana nya dari urang mah pasti lumpat wae nya ieu teh mun aya orai mah pasti ngajeret nya ngan lamun emu ngabatalkeun salat aya orai atawa naon babakaur teh naon kelabang nya babakaur liwat ka dieu atawa naon nu kira-kira ngabahayakeun langir nya eta mah teu kudu kieu nya ditakol ku urang teh contoh aya panakaligir sakali 2 kali bisi batal 3 kali mah atuh kaburu macoknya ari eureun-eureunan mah eta mah singkirkeun we atawa lamun dipaehan takolan we eta mah saamananya teu kudu plek 3 kali mah bisi batal si kira-kira orang nu di dieu saben urang eureun macok moal macoknya jadi dina nalika kitu mah masing leuwih ti 3 kali oge teu mantak ngabatalkeun bisi keur salat di kebon atawa di sawah aya orai atawa
naon we nu mantak ngabahayakeun langir ya. Ta ieu teh nya arek dihaja atawa poho ya. Dihaja atawa poho, dihaja mah urang sadar jeung ngamaksud, ari poho mah gambaran keur salat osok aya pernah ngajolongjong keur salat. Hah? Ngajolongjong ya. Ai ngajolongjong teh saperti jolongjong ka hareupnya. Nah, ari kieu mah eta mah ngalengut nya ngaranna teh. Ari ngalengut mah henteu nya, ngalengut mah. Ngan lamun teh mah nepi ka ngajolongjong nya, jolongjong sukuna teh atawa lamun ai salengkah mah aman ya. Pika ngajolongjong ka hareup anu leuwih ti 3 kali, teh eta mah ngabatalkeun. Aya urang mah tara nepi ka ngajolongjong mah nya. Tara. Kajaba mun aya nu nyurungkeun. Aya nu nyurungkeun. Tah kumaha mun aya nu nyurungkeun nepi ka ngajolongjong urang hareup, batal eta mah nya. Kumaha lamun aya nu mangku dipindahkeun? Pangku pindahkeun we kiblatna teh. Batal eta mah sababna. Ulah dipindahkeun ngageser deui kieu, dipindahkeun ngageser deui. Teu tiasa eta mah batal nya sabab arah kiblatna tos berubah. Wabil harkatil mufritoti cekap heula ya sim genepnya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihana wa qaraba tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqana wasi'a wa antarzuqana amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kauripan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.